Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sareng Abdi Dimas Pandi Saputra. Abdi akan menjelaskan tentang drama. Kali ini Abdi akan membahas tentang rumusan masalahnya, yaitu aya drama, penjelasan bagian drama, monolog, jeung rupa-rupa drama. Lanjut ke pembahasannya. Drama nyaeta carita atau sandiwara nu umumna mangrupa pangguneman atau dialog nu diperankeun langsung ku para tokohna. Drama teh kaasup kana seni peran, sedangkan naskah drama mah kaasup kana karya sastra. Istilah drama asalna teh tina basa Yunani ya nyaeta dramoi, artina niru-niru. Kitu deui teater. Teater asalna tina basa Yunani nyaeta teatron, artina tempat upacara pamujaan nu parenahna di tengah alun-alun atawa arena. Aya deui istilah sandiwara, asalna tina basa Jawa nyaeta sandi atawa Rusia wara nu artina ajaran atawa atikan. Artina sandiwara mah pangajaran anu ditepikeun secara samar atawa disilipkeun atawa dirusiakeun. Lanjut ke bagian-bagian drama. Bagian-bagian drama aya 3. Nu pertama, aya pintonan nu eusina drama tradisional jeung drama modern. Nu kadua, eusi cerita nyaeta ngajelaskeun tentang tragedi sampai komedi. Nu katiga atawa katilu nyaeta wandana, nu isina monolog, dialog, gending, paresmen, jeung lain-lain. Lanjut ke monolog. Monolog teh isina logos, omongan, Yunani monos atawa sorangan. Lanjut ke rupa-rupa drama. Rupa-rupa drama eusina nu kahiji, drama tradisional nu eusina longser, ubruk, beungeut, sandiwara rakyat, dan lain-lain. Nu kadua, aya drama modern nu eusina drama modern, gending, karesmen, kabaret, atau drama musikal. Sekian dari Abdi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.